Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Jawara Titutu episode ka 7 meureunannya 7 karya Kang Ari Salse Cepi Setiawan. Kumaha lalakon salajengna ieu Ki Imang, Ceng Maden, Mbah Uso nya, Mbah Ucuy, Ki Jaki, Mbah Jembol. Ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Namung sateacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugi sing tiasa janten rencang anu ngahibur kapala wargi sadayana kanggo ibu-ibu bari masak nyeseuh gegerohna nya bari nyusuanana aek bapana rek budakna bebas eta mah nya bari didamel nya di padamelan tempat konveksi bari ngajait bari motong bari ngobras di tempat cukur bari ngebotakan ya di perjalanan bari nyupiran bari maca amplang di kantor, di pasar, di pabrik, pokoknya mahkum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota uge di pangumbaraan. Pokoknya mah di mana wae geus nya. Pilujeng ngupingkeun ulah hilap di like di komen nya, da bager. Sareng saumpamina pala wargi hoyong sebagai bentuk apresiasi ya kanggo pedaran dongeng di zaman kiwari da benten sareng kapungkurnya pala wargi ngadongeng kiwari mah daya sponsor sanes dina radio janten salah sawios bentuk ngapresiasi nyata ku cara nyawer ta ieu nomor danananya pala wargi sadayana. Supados teu nyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Jawara Titutu. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung Nyimas cacih ningrum. Geser carita rada jauh nyaritakeun hiji jawara anu awakna lintuh bayuh-yuh alatan resep ngadahar endog puyuh sapoe 20 jeung seupan 8 katambah dukuh. Nya oge lintuh tapi lumampah mah teu ngarasa ripuh boga ilmu kacida ampuh sakali tenyrag lawan bakal rubuh sok sanajan jarak jauh. Haduh, Eta jawara katelahna Kitatun Cakrabumi hiji jawara anu kawentar ku ilmu ender jagat. Ieu ilmu kacida aheng jeung dipikasieun ku sakabeh jawara nu harita masih keneh makalangan. Mun Kitatun Cakrabumi aya kaamek, manehna ukur nenjragkeun suku akibatna musuh anu dipiamek bakal ngajungkel mental bari bumi bakal ender jika ngalaman lini.
Salian ti kitu urut nenjrag suku Kitatun teh bakal belah ngawentuk silang atawa cakra. Matak eta Kitatun katelahna cakra bumi. Harita Kitatun cakra bumi maksakeun turun gunung ninggalkeun tempat titirahna bari mawa hiji misi. Misina mangrupa urusan pribadi lain urusan kelompok atawa golongan komo jajauheun kana urusan partai mah. Kitatun cakra bumi boga adi awewe ngaranna teh Nyimas Cacih Ningrum. Ari Nyimas Cacih Ningrum teh pernah hampir jadi pamajikan babaturan Kitatun sorangan nyaeta Ki Imang Sudamana. Sabenerna ieu teh baheulana malin Ki Imang Sudamana tapi Ki Imang Sudatuang anu matak awakna begang pedah katulungan boga karang. Hampir pernah kawin eta teh Ki Imang jeung Nyimas Cacih Ningrum. Kieu caritana teh. Ki Imang Sudatuang atawa Sudamana ali haluan tina dunia pasilatan. Kitu teh manehna ngajukeun pensiun dini sabab manehna ngarasa teu meunang tempat di hate barudak. Ki Imang sajeroni ngalalana nanjeurkeun keadilan, nulung kanu butuh nalang kanu susah, ngan lolobana mah nulungan randa, manehna oge ngalakukeun surupei langsung berhadapan jeung masyarakat. Anu mana hasilna barudak ayeuna leuwih milih tokoh Superman, Batman, Iron Man, Thanos, robot Transformer, Doraemon, Dragon Ball, si Naruto, jeung sajabana. Pokona leuwih milih jawara fantasi buatan urang luar negeri tinimang jawara lokal anu salah sahijina teh manehna pisan jeung Gatotkaca. Ki Imang Sudatuang tisaprak pangsiun muka bisnis kecil-kecilan nyaeta bisnis kalapa duwegan. Lila-lila Ki Imang muka jaringan anu leuwih lebar ngajualan kalapa kolot nyuplai pasar induk jeung pasar anakna induk. Kadang kala nyuplai ka kapal induk. Malahan mah aya kabar nepikeun ka kalapa kitri oge dijual keur bibit perkebunan di daerah peuntas. Tapi di antara jenis kalapa anu dijadikeun objek bisnisna, Ki Imang leuwih hasil dina urusan jual beli kalapa kolot kalapa. Nepi ka hiji mangsa manehna menang tender ngaborong kalapa kebonan teuing sabaraha lega hektaranana. Ku alatan proyek eta Ki Imang ngajak sobatna join usaha nyaeta Kitatun Cakra Bumi. Ki Imang mikir mun ngala kalapa nu sakitu loba tangkalna kudu ditaekan heula mah bakal kacidahesena. Manehna kudu boga tenaga kerja khusus tukang naik kalapa, sedengkeun anu kitu teh pan arang langka ukur hiji dua. Tapi lamun ngajak join jeung Kitatun mah teu kudu naik, ukur sakali tenjrag oge make ilmu ender jagat, kalapa pasti marurag. Ki Imang karineangan anu gawe keur mulungan wungkul. Hanjakal Kitatun Cakra Bumi harita nolak basa diajak sabab manehna sibuk ngingu bayawak jeung landak. Akhirna Ki Imang menta sangkan manehna diajarkeun ilmu ender jagat. Kitu nama da bubuhan ka sobat, akhirna mah aya mupakat. Sok sanajan Ki Imang diajarna teu tamat tapi lumayan bisa manfaat. Salila guguru ilmu Ki Imang bet aya hate kadua leutik ka adina Kitatun Cakra Bumi nyaeta Nyimas Cacih Ningrum. Sedengkeun harita Nyimas Cacih Ningrum teh keur dipikahayang ku bah jempol Kantabaya. Nyimas Cacih Ningrum mun saliwatan mah beungeutna rada geulis tilu tingkat ti Nyi Iroh urang lemur sengklek. Dasar meureun kuduna
Nyimas cacih ningrum oge boga rasa anu sarua alatan manehna mineng ningali Ki Imang sudah tuang mandi di walungan. Mimitina mah teu kahaja ngan lila-lila jadi sok ngahaja nepi ka boga adat remen ngintip. Eta Nyimas cacih ningrum teh akhirna jadi hobi. Tungtungna Nyimas cacih teh jadi terobsesi ka Ki Imang. Jadi we pernah kajadian Ki Imang sudah tuang keur mandi di walungan rada girang, teu sadar diintip ku Nyimas cacih ningrum anu api-api mandi rada hilir. Sedengkeun Nyimas cacih ningrum nu keur api-api mandi teu sadar oge manehna teh keur diintip ku bah jempol Kantabaya. Ari bah jempol Kantabaya sarua deui teu sadar manehna oge keur diintip anak buahna Kitatun Cakrabumi. Tah anak buah Kitatun Cakrabumi oge teu sadar keur diintip deui ku Mang Ian nu keur ngadongeng harita teh da milu mandi di walungan. Tungtungna harita jadi paintip-intip. Urang balik deui kana carita. Bah jempol Kantabaya harita ngarasa kagegeloan ku Nyimas cacih ningrum ngan manehna teu disatujuan ku Kitatun Cakrabumi. Alatan bah jempol Kantabaya mah jelas rayungan. Ari Kitatun Cakrabumi mah teu bisa nolak adina anu mika hayang ka Ki Imang sudah tuang nepi ka diayakeun hajat kawinan anu kacidarongkahna. Teu malire ka bah jempol Kantabaya nu harita nyeri hate. Alatan bogoh anu kacida, bah jempol Kantabaya ngalakukeun sagala cara nepikeun kaboga niat rek maling Nyimas cacih ningrum. Harita teh ke resepsi pernikahan Ki Imang jeung Nyimas cacih. Sedengkeun bah jempol Kantabaya jadi tamu ondangan bari jeung neangan selah ngalaksanakeun patekadanana. Ceuk basana mun perlu nyulik Nyimas cacih ningrum ti kursi pelaminan sakalian. Eta ku kabeneran Nyimas cacih ningrum anu keur diuk di pelaminan teh ngadadak hayang kiih, ngadadak hayang kacai gara-gara loba teuing ngadahar samangka jeung bonteng ora. Kabayang becekna ngarasa teu curiga jeung teu nyangka Nyimas cacih amitan indit sorangan. Sedengkeun Ki Imang naik panggung jeung Kitatun jaipongan babarengan lagu Kembang Bolet disambung ku lagu Pencak Buah Kawung. Nempo Nyimas cacih indit kacai teh bah jempol Kantabaya nuturkeun bari rerencepan sup. Nyi cacih asup ka jero kamar mandi tapi teu lila kaluar deui sabab di jero kamar mandi teh eueuh cai keur ombehna. Niatna mah rek nyokot cai ti deukeut sumur tapi manehna kacidareuas basa kakara kaluar ujug-ujug aya nu newak ti tukangeunana. Terus manehna dipanggul di bawah lumpat teuing ka mana. Memang Nyimas cacih ngalawan satekah pola hayang leupas bari jeung jejeritan nepikeun ka wer-wer kiih sagala atuh. Tapi hanjakal cerita Nyimas cacih kasilep ku sora sound system anu keur lagu Buah Kawung. Beres naik panggung, Ki Imang ngerasa heran. Nyimas cacih anu amitan kacai teh taya balik deui. Nyobaan manehna neang kamar panganten, ceuk pikirna meureun Nyimas cacih teh geus teu sabareun jeung pasti nungguan di jero kamar, geus teu sabar hayang diutak-atik barang antik.
Ki Imang muka panto kamar bari jeung Ratu Jajantung. Tadi nama manehna boga niat rek nyolong setar miheulaan nyaeta ritual siang pertama nu engke diteruskeun ku sore pertama terus peutingna kakara ngagelar acara inti nyaeta malam pertama. Ngan hanya hakal palawargi Nyimas Cacih teu kasampak. Mimiti nama teu curiga Ki Imang nyangka pamajikanana teh ngajak ocon. Manehna neangan nepikeun ka kolong ranjang, ka jero lomari, ka luhur lomari jeung ka kolong lomari oge. Tuluy naik ka para, sugan aya di jero para, naik ka suhunan sugan aya di luhur kenteng, tapi anger Nyimas Cacih teh teu kapanggih. Nyobaan muka kulkas anger teu kasampak. Ki Imang ukur narik napas jeung nahan sabar bari jeung ngarenghap jero ka cida batihan jelu. Di harita akhirna ribut yen Nyimas Cacih teh leungit. Kabeh anu aya pabuis kaditu kadieu neangan Nyimas Cacih tapi keukeuh taya nu manggihan. Kita tun ngarasa penasaran manehna ngajak reka ulang TKP. Ti mimiti Nyimas Cacih amitan nepikeun ka kamar mandi anu antukna leungit teuing ka mana. Reka ulang ngahasilkeun hiji petunjuk nyaeta gagal malam panganten. Kabayang ada panganten anyar tadi nama rek nyuri setar rek. Pangantena leungit diculik ku bah jempol. Cina bah jempol. Ampun, kita pohara bah jempol. Reka ulang ngahasilkeun hiji petunjuk nyaeta bau hangseur Nyimas Cacih. Kita tun jeung Ki Imang yakin yen Nyimas Cacih aya nu mawa sacara paksa anu arahna ka kiduleun lembur. Ki Imang sudah tuang neangan Nyimas Cacih dibantu ku Kita tun Cakrabumi aprak-aprakan asup leuweung kaluar leuweung mipir pasir mapai cungkring teh lain bohong. Teu karasa bakating ku anteng neangan bray poe repeuting geus teu dipalire. Sadar teu sadar hampir sabulan maranehna neangan tapi keukeuh teu manggih laratan. Akhirna anu neangan ngarasa peunggas harepan pencarian dihentikan najan nya Kita tun jeung Ki Imang masih keukeuh ngarasa yakin Nyimas Cacih masih keneh aya di kieuna tapi akhirna mah pikiran logis jeung realistis anu mawa maranehna sadar jeung narima kaayaan. Ki Imang sudah tuang akhirna indit kapuseur daya nuluykeun bisnis kalapana bari jeung boga rasa nyeri hate ku nasib asa digendir ku takdir. Ti dituna mah meureunana hayang ngajaran move on Ki Imang teh ku cara nyibukeun diri deui. Sedengkeun Kita tun anu sasatna gering pikir kalengitan kudu jadi adi awakna lain ngabegahangan tapi kadon beuki lintuh we. Beteung buki budayut manehna mah cara ngaleungitkeun stresna teh ku barang dahar jeung sok ngalakukeun senam cumba. Atuh ilmu eunder jaga teh jadi leuwih ampuh jeung beuki rohaka akibatna. Katamah deui sirahna beuki butak. 3 bulan ti saprak Ki Imang ninggalkeun tempat Kita tun Cakrabumi teu disangka Nyimas Cacih datang deui sorangan bari jeung dina kayaan kakandungan. Singket carita, Nyimas Cacih bebeja manehna teh digadabah ku Bah Jempol Kantabaya. Ari Bah Jempol Kantabaya ninggalkeun Nyimas Cacih gara-gara namah bogoh ka Nyimas Andari anu teu kahaja panggih di sisi leuwih. Ngadenge carita adina eta Kita tun amek nenjrak bumi nepikeun ka euneur teu kapalang. Hatena pinuh ku amarah gilig niatna baris neangan Bah Jempol Kantabaya geusan balitungan.
Kita tun amanat kanu jadi adina sangkan ulah merebeja kaki imang ngeunaan datangna deui caci. Manehna ngarasa era nu kacida kudu jadi sobatna, dumeh cacih balik dina kayaan gede beuteung. Nyimas cacih ditinggalkeun sorangan, saditinggalkeunana ku Kitatun, nyimas cacih ngurus anak dina kandungan, najan nya anak hasil paksaan, tapi manehna inget kana dosa mun eta anak di kandungan kudu ngalaman digunasika. Sanggeus sawatara waktu, akhirna nyimas cacih teh ngalahirkeun anak lalaki bari jeung datang nabah jempol Kantabaya anu harita boga niat ngajak balikan deui. Kusabab nyimas Andari anu diudagna teu mere pisan harepan, nyimas cacih kadon nyiduhan. Teu suka najan kudu abrig-abrigan mun nya manehna ngalaman balikan. Bah jempol Kantabaya anu diciduhan amek luar biasa. Orok anu keur sare dina ayunan di bawah indit, nyimas cacih ukur ceurik jejeritan tanpa bisa ngalawan. Saja jalan orok teu eureun ceurikna nepi ka bah jempol Kantabaya bingung kudu kumaha. Terus manehna mikir, sabenerna manehna mah butuh indungna da lain anakna. Antukna eta orok teh ditinggalkeun di sisi leuweung Purunyus. Beja ngeunaan orok nyimas cacih anu diculik katarima ku Kitatun Cakrabumi ngaliwatan pesan singkat BBM ti anak buahna di lembur. Kapaksa atuh manehna balik deui menghentikan pencarian sosok seorang bah jempol Kantabaya. Datang ka imah, Kitatun ngarasa sedih, kasampak nyimas cacih ceurik rawah riwih menta Kitatun sangkan maluruh gandalaya anu jadi anakna. Kitatun bingung, kumaha carana sangkan manehna nyaho orok adina. Nyimas cacih nyarita, cenah aya tanda dina pingping kenca orokna nya eta 2 buludan hideung sagede duit bengol. Kitatun Cakrabumi beuki ngarasa geuleuh jeung ceuceub ka bah jempol Kantabaya, hatena kahuru dendam ka bah jempol Kantabaya. Harita keneh manehna indit deui kalayan janji moal balik muncan bisa males kanyeri. Kupinang engkau dengan batu ali. Kiwari hiji mangsa Kitatun Cakrabumi teu kahaja asup ka leuweung Purunyus ngareureuhkeun kacape diuk ngalungsar handapeun tangkal bari jeung bingung lumampah. Teuing kudu ka mana maluruh bah jempol Kantabaya. Bre matana nempolodong ngagantung dina tangkal kaung. Serenge atuh manehna seuri, aya ku kabeneran hanaang manggih lahang, kuniang manehna hudang ngadeuketan eta tangkal. Leungeun ramakah ngahambat, plak akibatna tangkal kaung teh eunteur atuh ngageuter, lodong anu ngagantung teu sakara-kara ngadadak murag. Gep aya kurikat eta Kitatun nyanggap, teu diengkekeun deui, lodong ditotor usina balobor. Kitatun teu panjang jeung handaruan. Sebeuh tayuhna mah nepikeun ka gede teurabna. Tuluy diuk deui ngalungsar cara tadi rada anggang ti tangkal kaung. Dasar carita
harita Kijaki jeung Siti Habsah teh datang niat ngalalahang. Kijaki heran nempolodong geus nyampak aya di hanapari jeung eueuh eusian. Larat leret breh nempo aya jelema nu budayut jabasirahna buta keur nangkarak bengkang. Kijaki nyampeurkeun barang serog manehna ruas kacida sing horeng eta jalma teh nyaeta Kitatun nu jadi sobatna. Ton cek Kijaki ngaguyah-guyah awak Kitatun. Kitatun ngulisik bari rungah ringe nempo anu ngahudangkeun jejeg kumpul pangacian serengeh seuri bari nangtung gabrug Kijaki teh dirangkul. Dek, cager oi. Kitatun nanya, cager tun, beda dari nu sedang mah euy, awak beuki ngalintuhan, beuteung budayut, sirah butak. Cek Kijaki ngagonya. Ari ieu saha jek? Kitatun nanya bari melong ka Siti Habsah. Panjang carita nama euy. Tun, panjang carita nama tun euy. Mending ayeuna mah urang ka imah heula yuk. Cek Kijaki bari ngajak indit sobatna. Siti Habsah teu lemek teu nyarek ukur ngilu nuturkeun satukangeun maranehna. Ngan hanjakal Siti Habsah masih aya dina pangaruh sumpah lodong teh unggal 20 lengkah sok ngadadak kapiuhan. Ari awewe nu tadi mananya euy? Cek Kitatun nanya kakara sadar. Aduh, Kijaki nepak tarang. Kunaon gitu? Cek Kitatun nanya deui. Nu matak tun euy, kuring jeung manehna teh keur aya dina kutukan akibat sumpah lodong. Cek Kijaki jalibri bari semu bingung. Sumpah lodong? Kitatun kerung. Antukna Kijaki jalibri teh nyarita ti awal nepikeun ka akhir ngadongengkeun sagala anu karanapan ku manehna jeung Siti Habsah. Kitatun ukur unggut-unggutan bari sakapeung manehna seuri aya ku kagugu. Kawin we atuh jek, ceuk Kitatun. Uing mah daek moal nolak. Tapi jenisna kumaha meureunan. Cek Kijaki jalibri, ajak we atuh jalan-jalan sing minong. Hari unggal 20 lengkah kapiuhan mangke oge manehna ngarasa kasiksa sorangan. Nu akhirna bakal mikir, daek narima dijadikeun pamajikan ente jek. Cek Kitatun. Aduh, hade oge ta Ade oge tah pamikiran deh euy. Cek Kijaki seuri. Teulilah Siti Habsah datang, kituna teh sanggeus manehna meunang akal. Siti Habsah datang lain leumpang tapi ayun-ayunan mapai areuy siga Tarsan. Bekati ngomong pan lamun leumpang dina taneuh 20 lengkah kapiuhan. Tungtuna Siti Habsah teh ayun-ayunan. Teulilah Siti Habsah datang, kituna teh sanggeus manehna meunang akal. Siti Habsah datang lain leumpang tapi ayun-ayunan mapai areuy jiga Tarjan. Sabab ukur ku cara kitu Siti Habsah bisa bebas tina kutukan. Kijaki jalibri jeung Kitatun ukur olohok bengong we teu nyangka bakal kitu jadina. Ayeuna bagian uing ieu nu ngadongeng teh jek. Ceuk Kitatun bari nginum lahang. Nya sok atuh, kuring penasaran ieu teh. Ceuk Kijaki jalibri. Kitatun Cakrabumi mimiti nyaritakeun pangalamanana ti saprak kadatangan Ki Imang Sudatuang nepikeun ka jadi adi beuteungna teu
kaliwat kita tun nyaritakeun oge maksud jeung tujuan manehna turun gunung. Kijaki ukur ngebandungan kitu deui Siti Habsah. Panon Siti Habsah telepas neuteup antep ka Kijaki Jalibri anu keur ongko-ongko ngobrol jeung sobatna. Ceuk pikirna Kijaki Jalibri teh teu goreng-goreng teuing beungeutna, najan nya geus umuran tapi nyatana Kijaki Jalibri teh boga daya tarik mandiri keur manehna mah. Komo mun seug Kijaki Jalibri daek dipariasi saeutik, dimodifikasi daik nyukuran kumis jeung jangotna, jiga namah bakal 5/7 tahun terlihat lebih muda. Salian ti eta manehna rek daik narima Kijaki Jalibri ngan rek menta syarat keur mas kawina nyaeta Mustika Suligar. Cenah ceuk beja mustika eta teh ampuh luar biasa keur ngubaran sagala panyakit. Sahanu nyaho isuk jeung jaga Siti Habsah bisa muka klinik pengobatan di lemburna. Kela sakedeung, ari Ki Imang ayeuna di mana tun? Ceuk Kijaki Jalibri nanya. Teuing dah, juga nama masih kedeh bisnis kalapa. Temal kita tun. Sono euy, irahanya urang kumpul deui atuh nya. Ceuk Kijaki Jalibri bari ngaharu, teu lila manehna nyarita deui. Kela masalah orok anu di teangan uing asa inget ya. Kijaki Jalibri nyarita bari marah mai. Oh nya kumaha kitu? Kita tun kataji uing teh boga murid ngaranna si Degil. 12 tahun ka tukang memang menang mangihan ti sisi leuweung Purunyus ieu. Ceuk Kijaki Jalibri rieuk roman. Terus kita tun gantung dengeun. Memang si Degil teh boga tanda buleudan hideung sagede duit bengol dina pingping kencana, teu salah deui. Pasti tah eta budak anu keur diteangan ku ente. Ceuk Kijaki Jalibri. Oh, nu bener atuh Lur. Terus ayeuna eta budak di mana? Kita tun nanya deui bari jeung ngarasa ato. Tah, eta budak ku uing keur diutus neangan Ceng Maden. Bari sakalian dititah babantu di ditu. Uing boga pirasat Ceng Maden teh keur boga karipu. Ceuk Kijaki Jalibri nyarita. Karipu? Kita tun rada heran. Siti Habsah ngadadak nempas carita. Nya lemur Ceng Maden mah keur genjleung gara-gara kuring. Oh maksudna kumaha? Kita tuh nanya bari bingung teu ngarti. Akhirna Siti Habsah ngadongengkeun masalah lemur sengklek. Gara-gara manehna diparentah kudu maling cangcut jeung kutang ku Andari anu jadi guruna, Siti Habsah oge nyarita sasatna pernah tarung jeung Ceng Maden ngan manehna tatu alatan Ceng Maden dibantuan ku si Degil. Teu cukup eta, masalah bah jempol Kantabaya, Siti Habsah oge ngaku manehna apal di mana ayana. Dah, geuning nyaan dunya teh heureut. Ceuk Kijaki Jalibri. Wah, ieu mah asa ku kabeneran jadi nyarambung kieu yo. Ceuk kita tun ato. Nya ku kaleresan pisannya. Ceuk Siti Habsah rada kaeraan. Di mana bah nyempol Kantabaya teh ayana? Ceuk kita tuh nanya bari nutup ka Siti Habsah. Abdi teh tiasa nuduhkeun kedah ngiring langsung nunjukkeun. Ceuk Siti Habsah. Oh mun kitu mah hayu atuh urang miang ayeuna keneh. Ceuk kita tun teu sabar. Ih ari aki pan abdi teh nuju dina pangaruh kutukan sumpah lodong teu tiasa tebih. Siti Habsah ngaharu. Aduh, nya, ceuk kita tun rada kuciwa. Punten sateu acana, abdi nyuhunkeun disakseni, abdi kersah nikah sareng Kijaki Jalibri ngan. Siti Habsah teu kebat nyarita. Tah geuning jek. Kita tun nyerenge.
ngan kumaha aya pamenta ceuk Ki Jaki Jalibri bari jeung Atoh. Sumuhun Ki, aya syaratna abdi hoyong dimas kawinan ku Mustika Suligar. Cek Siti Habsah, Mustika Suligar. Ki Jaki kerung. Bikeun we atuh. Jek. Bikeun we atuh Jek. Demi cinta pokokna mah. Kita tun ngagonjak. Aduh, lain kitu Lur. Eta mustika teh memang kuring miboga. Ngan terus terang asa berat jadina. Ceuk Ki Jaki Jalibri bari ngeunang hunjarkeun awak. Ceuk Ki Jaki Jalibri bari nang hunjarkeun awak. Punten sanes kumaha wantun, eta mamangga teu langkung. Ceuk Siti Habsah bari tungkul. Aya anu sejen pamenta teh? Ki Jaki nanya deui. Aya Ki, abi hoyong eta kumis sareng jenggot dicukurnya. Ceuk Siti Habsah bari seuri. Tah eta mah gampang atuh Nyi. Ceuk Ki Jaki. Ngos atuh Jek, teu kudu loba pikir, turutkeun we ka hayangna. Ceuk Kita Tun mairan. Iya tuh, mun Nyi Mas sanggup nyekel ieu mustika ku leungeun sabelah, hartina ieu mustika daekeun ka pimilik. Tapi mun seug teu sanggup nyekelna, hanya wayahna. Ki Jaki mere kaputusan. Mangga Ki. Siti Habsah nembal bari marah mai. Ku siwel atuh Ki Jaki teh ngaluarkeun bungkusan terus disimpen di tengah-tengah maranehna. Pek ajaran mun seug bisa nyekel nama. Ceuk Ki Jaki. Siti Habsah neuteub sajongjonan bungkusan hareupeunana, leungeunna ngaragamang, gep dicekel. Samentara eta Ki Jaki dagdigdug ratug jajantung, Siti Habsah teu ngalaman hese cape. Bungkusan dicekel terus dicokot aya ku babari. Ki Jaki olohok kitu deui Kita Tun ngarasa panasaran hayang nyaho rupa mustika. Bungkusna di udaran, barang bre eusina teh geuningan batu ali warna hideung. Salah, eta mah lain Mustika Suligar. Duh, hampura kami teh salah nyokot. Eta mah batu ali comong pamere bahuso baheula. Ceuk Ki Jaki bari ngodok di saku bajuna. Oh, ari ente nya. Ceuk Kita Tun bari seuri. Ih, Aki mah. Ceuk Siti Habsah rada hanjelu. Tah, ieu Mustika Suligar mah sok-sok ajaran. Ceuk Ki Jaki bari neundeun deui bungkusan hareupeun Siti Habsah. Yakin itu Jek, kade batu ali nu sejen. Ceuk Kita Tun ngagonjak. Yakin Lur, ceuk Ki Jaki. Teu beda jeung tadi, Siti Habsah babari pisan nyokotna, terus dibuka bungkusna. Pas dibuka, Mustika Suligar teh bentukna teu jauh jeung nu tadi, ngan bedana warnana beureum ati, herang jeung cahayaan. Siti Habsah teu kiceup-kiceup nempo eta mustika jiga nu kasih mah. Tuh, Jek. Kita Tun noel ka Ki Jaki. Berarti memang jodohna eta mustika jeung anjeun Nyi Mas. Ceuk Ki Jaki. Terus kumaha? Siti Habsah malik nanya. Pokona mah kupinang engkau dengan batu ali. Ceuk Ki Jaki nutup Siti Habsah aya ku antep. Leres eta tiki? Siti Habsah nanya bari tungkul ka isinan. Ngos lah, isukan pokokna mah urang init babarengan ka Ceng Maden. Urang milu hajat sakalian di lemur Ceng Maden. Kumaha? Ceuk Kita Tun mere usulan. Mangga abdi mangili, mangga abdi mangiringan. Siti Habsah nembalaun bari imut.
Nah, kumaha halusna we lur. Ceuk Ki Jaki bari marah mai bunga. Pamirsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui cagurang tunda ilalakon jawara titutug. Insyaallah kitu urang lajengkeun deui nya dina episode nu salajengna. Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.